geus bisa ngaji kuari geus rapi na kuari teh deuk dieusian ilmu jang wusul ilallah mulai berangkat fa awwalus sair ilmun ndek ibadah ka Allah kumaha itu mawa ilmu ndek ka Bandung kumaha itu mawa bekal bisa paeh di jalan ndek ka Mekah teu mawa bekal kumaha jadi kudukeun zat warrohilah nah ieu ge deuk ka Allah sair ilallah kudu boga ilmu mun teu boga ilmu eta teh cara dongeng uzlah aju mawa anak sapi bikang sapoe dua poe kuat keneh saminggu lain deui pan perasaan saya dihareupeun bae itil atuh deuk kumaha deui 10 poe mah puyeng aduh geus teu katahan di luhur zikir dihandap utek-utekan milu zikir deui nyana ye sakit ieu aing uzlah kumaha ieu ngadeukeutan Allah barang neuleuh sapi bikang na ditumpahkan pun kunyana manya uzlah numpakan anak sapi eta daun eta ilmuwan nu kos kitu pan cenah ndek ngaluhurkeun agama Allah pan atuh ngagigiring zaki itu bohong tuh deuk Allah na semi tah mah ai semi teh ban ge tibelek ujianan ulah teu kos kitu pan cenah deuk ka Allah pan atuh ka Golkar pan cenah deuk ka Allah pan atuh ka partai pan atuh cenah deuk ka Allah pan atuh gaul jeung riba deuk ka Allah kudu boga ilmu nu murni coba tinggalkeun ta ieu fa awwalus sair ilmun ilmu lelembutan jadi timimiti ilmu syariat kuari naik ka tarekat pan ieu deuk usul ilallah atuh lamun ka partai mah usulna ila duit atuh lamun ngagi gulung nu kos kitu mah teh jadi tim sukses usulna teh ila Eropa sarinya na alhamdulillah cenah anugerah ti Gusti Allah kajian pager kan bun aduh alhamdulillah cenah kabeli mobil alhamdulillah kabeli motor atuh usulna kadinya lantaran memang sair nage kadinya ai sair ilallah supaya wusul ilallah kaluarkeun nu kos kararitu ieu mah ngaji ilmu wali ieu mah kaluarkeun nu kos kitu imbung haram geus teu wusul ka Allah